Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah mitra-mitra kaum dangu sadayana urang basikeun tiasa patepang dangu deui tiasa sasarengan deui sok sanes mung di Jomantara. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang neraskeun dianca dongeng anu ketunda dina dinten kamari jajarna si Kamil. Para mitra kaum dangu sadayana. Dua jawara awe jeung lalaki Raden Panjisanan jeung Nyimas Dewi Keningan harita anu geus nyimpang ka salah sahiji imah anu mana eta imah aki-aki teh anu kasebutkeun aki-aki anu katinggal dina gagah, aki-aki anu neuteup seukeut ka Panjisanan dina teutepan anu kacida pisan sarabna nya deui neuteup ka Dewi Keningan. Pok eta aki-aki harita ngomong, salerasna ujang sareng enen teh bade ka mana tuh ieu teh? Saleresna kula ayeuna anu memang keur nuju ka hiji karajaan. Nuju ka hiji karajaan. Karajaan mana ieu teh? Nuju ka karajaan nyaeta na Murapakuan. Oh, nah aya pikir saeu naon? Aya maksud naon? Nah leres ieu karajaan Murapakuan teh kasebutkeun karajaan anu bisa disebatkeun karajaan anu jahat. Terang ti saha salira geuningan? Abdi tukang kukurilingan, abdi tukang ngalalana, tangtosna we aya selentingin ti angin. Beja anu dugi kana cepil abdi. Saurna karajaan Murapakuan teh anu dirajaan Prabu Amarwak anan teh Prabu Amangkurat teh hiji raja anu memang sarakah sajaba kitu cenah anu memang tukang nganiaya kanu jadi rakyat. Nah laras kitu. Memang teu bisa disangka moal arek ditutup-tutup atawa disalindung atawa arek disumput salindungkeun ku aki. Raja Murapakuan memang kitu kaayana kasep. Tapi sanajan memang Prabu Amangkurat kawas kitu tapi dah heueuh teu aya anu dindakna. Sabab Prabu Amangkurat mangrupakeun hiji prabu hiji raja anu gagah sakti manraguna can aya lawana. Raja-raja kabeh taak teu aya nu mampu kasep. Saleresna karajaan Murapakuan teh nuju teu akur sareng Kadipaten Jatihurip. Nuju teu akur sumuhun. Aku naon? Sabab Kadipaten Jatihurip anu memang dipimpin ku Adipati Semplur jelas. Adipati Semplur memang teu panuju kana tingkah jeung perilaku raja anu jadi pamimpina nyaetana Prabu Amangkurat. Oh, janten Jatihurip teh dipimpin ku hiji adipati anu namina Adipati Semplur. Sumuhun. Samalah ayeuna Adipati Semplur teh nuju teu aya. Nuju teu aya. Emang Adi Semplur teh nuju ke mana? Teu aya nu terang. Adi Semplur teh nuju ka mana? Aya nu nyebutkeun Adipati Semplur teh tatapa. Aya anu nyebatkeun Adi Semplur teh memang nuju ngumpulkeun kakuatan pikeun nyerang ka karajaan. Oh, gitu. Ngan peda Adipati Semplur teh ayeuna marentahkeun istrina pikeun nyepeng ka kadipatian ka kadipatenan. Nyaetana Nyimas Semplur nu janten istrina. Nyimas Semplur sumuhun. Nyimas Semplur teh aslina namina Nyinas Pertiwi
Nyimas Pertiwi. Sumuhun. Nyimas Pertiwi eta teh putra saurang raja, putri saurang raja, putri Gusti Prabu Sapujagat. Gusti Prabu Sapujagat. Di mana? Di negara Petukweruh. Di negara Petukweruh. Di mana negara Petukweruh teh? Negara Petukweruh teh nu kasebat jauh anu tangtos pamiti dieu kedah mapah atanapi kelah ngalaku teh kirang langkung 2 sasih lamina. Kecil tebihna Pak. Tangtos. Sabab negara Petukweruh teh aya di beda pulau. Gitu. Teras kerajaan Murapakuan pamiti dia sabaraha lami Pak. Ti Kadipaten Hurip Jati Hurip teh satengah dinten oge dugi. Jadi salira Aden kami bade ka negara Murapakuan, kanggo Aden mah kedah nyeepkeun waktos setengah dinten tangtosna. Tapi hati-hati sabab negara Murapakuan teh seueur pisan telik sandina. Urang kudu caringcing pageuh kancing, saringcat pageuh iket. Negara Murapakuan kasebat ke negara nu kuat, seueur tentarana, seueur ponggawana, kitu deui seueur telik sandina. Aya maksad naon atuh? Aden sareng enen teh nyaetana ka negara Murapakuan. Saleresna abdi ngaraos panasaran kaeta raja anu namina Prabu Amangkurat. Maksudna bade nyerang Raja Prabu Amangkurat. Nyantek itu oge. Dubi salira kawiti mana? Abdi anu datang ti hiji leuweung nu molang mangmulungmu. Nuju neangan pangalaman. Dupi ieu Nyimas Dewi Keningan anu asalna di kampung Kameling. Kampung Kameling Kampung Kameling teh nah masih kalebetkeun ka Karajaan Jati Kameling. Sumuhun Aki. Saterang Aki Karajaan Jati Kameling teh kerajaan alit tapi ngagaduhan aji kasakten, ngagaduhan tentara anu teu sabaraha seueur tapi gagah tur sakti. Mohon laras pisan Aki. Oh janten ayeuna teh bade ngajugjug nyaetana ka Murapakuan. Sumuhun. Kaula panasaran ka Prabu Amangkurat, tapi hati-hati Uden. Prabu Amangkurat teh memang gagah. Aya deui anu langkung gagahna tibatan Prabu Amangkurat. Nyaeta Patih Bering Wesi. Hiji pati anu masih keneh saderekna Prabu Amangkurat teh ngagaduhan aji kasakten anu hebat. Oh kitu. Namina Bering Wesi. Sumuhun. Tapi Bering Wesi teh kaduh saingan nyaetana Senopati. Senopati ti nagara Murapakuan anu memang anu sering teu panuju kana tingkah laku anu janten papatih. Antara kerajaan oge memang aya nu kitu nya. Nu teu sapatujuan. Sumuhun. Iraha tuh bade angkat kaditu. Rupi nama moal lami-lami we.
Ih, atuh cai-cai heula yeuh. Hatur nuhun papa. Hatur nuhun pisan. Abdi parantos ditampi di dieu. Teu ngarepotkeun abdi oge ayeuna bade angkat. Oh, nya muhun atuh rek kitu mah. Bade angkat wae. Bade angkat wae parupina mah. Nya tuh abdi ayeuna bade angkat we, hatur nuhun pisan kana sagala anu parantos dicarioskeun me. Sami-sami bangga kasep. Tapi kade hati-hati ah. Margi naon anu dicarioskeun tadi bakal jadi bibit rujit. Sumangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sanggeus puguh kitu mah. Dua jawara harita Raden Panjisanan jeung Dewi Keningan laleumpang diteuteup ku aki-aki nu sanyaho ngaranna teh saha. Initna Panjisanan jeung Dewi Keningan harita. Pok aki-aki dina hati ngomong. Tetela ieu nu ngaran Panjisanan teh nya kasep budak nama tapi kunaon nya anak aing nuturkeun terus boga anak aing bogoheun kituna. Geus dewasa anak aing teh pan. Horeng si mana horeng eta aki-aki teh bet si Kamileung anu ngarobah wujudna jadi hiji aki-aki anu tangtu teu dikanyahokeun ku Panjisanan jeung Dewi Keningan anu jadi anak. Panjisanan oge dina hatena ngarasa aneh sebenarnya mah. Lempang bari dina hatena mikir. Aneh, eta aki-aki teh saha sebenarnya? Nah siga nu apal ka aing, nah nu siga nu apal ka Dewi Keningan. Tapi aing bener-bener teu wawuh, bener-bener teu apal ka eta aki-aki. Nyimas? Mohon kakang. Nyimas kenal teu ka aki-aki nu tadi? Bujeng-bujeng kenal, kapan kakak ninggalin oge. Emang kumaha gitu kakang? Kakak ngerasa aneh tur bingung. Kunaon eta aki-aki teh juga sigah anu apal tur wawuh ka kula. Padahal kula kakara panggih, padahal kula kakara wawuh. Saha sebenarnya aki-aki teh? Dewi Keningan harita kerung. Sebab manehna kakara sadar bener-bener yen dirina nah aki-aki bisa apal ka dirina. Apal di mana dirina. Sanajan pernah nanyakeun ti mana jeung saha ngaranna. Tapi samemehna aki-aki geus pernah nyebutkeun ngaran Dewi Keningan ka manehna. Leng Dewi Keningan harita bingung mikir. Aneh kakang. Pamida emut-emut mah. Setelah acan Dewi Keningan tadi nyebatkeun nami. Anjeunna parantos nyebatkeun nami abdi. Nu mata kakang jadi bingung kan eta saha sabenerna aki-akinya. Teu kapikiran ku kakang. Tapi nu jelas eta aki-aki lain aki-aki anu jahat. Justru sabalikna urang manggih petunjuk teh ti aki-aki. Panjisanan anu teu medulikeun ka aki-aki sabab ceuk pikirna aki-aki teh mere petunjuk ka manehna jeung bager. Aki-aki anu tetela teh geuningan si Kamileung anu ngarobah wujudna jadi aki-aki. Si Kamileung harita nu saterusna sanggeus tuluyna Jati Kameling maksud teh Raja Jati Kameling Dewi Keningan jeung Panjisanan harita si Kamileung oge harita turun tina imahna. Teuing nyeun imah ti mana nyaho si Kamileung harita nyiptakeun segala rupana. Corelat si Kamileung harita nu corelat rubuh nanti awakna anu geus robah deui jadi si Kamileung anu aslina. Blesat si Kamileung harita ngablesat. Si Kamileung nuju ka salah sahiji tempat anu mana eta tempat teh kacida pisan ramena, hiji pasar anu kacida pisan gegek ku jelmana. Si Kamileung rurat tereret bari nangtung, pok si Kamileung dina hatena ngomong.
Aduh. Ieu pasar teh pasar meni rame-rame teuing bener hebat. Nah yeuh kerajaan Murah Pakuan teh. Aing jadi tukang dagang we di dieu sugan mah yeuh. Aing hayang apal kawas kumaha ngaran Raja Prabu Amangkurat teh. Waduh, itu para punggawa nepi ke ngagumung kitu aya naon cenah ya. Si Kamileung harita leumpang lalaunan. Terus terusna si Kamileung harita nangtung mancuh dina tangtungan neuteup ka jero benteng anu mana eta teh mangrupakeun lawang benteng saketeng. Para punggawa barang ningali aya jalma nu culang cileung nempo ka jero benteng harita. Pok ngomong soran nu handaruan turara nyentak ka si Kamileung. Heh. Saha anjeun? Uing. Saha sia teh? Uing mah jalema. Kurang ajar sia. Apaan jelema teh sia teh boga ngaran beureuna. Uing mah teu boga ngaran. Setan sia. Reka mana sia make jeung culang cileung reka bangsat? Naon make jeung rek ngabangsat segala rupa gampang keur uing mah keur ngabangsat mah. Ayo rek naon atuh make jeung culang cileung saha sia teh sabenerna ngaran teh? Oh, gatuh ai hayang-hayang ti ngaran uing. Mane nyaho? Yoh, uing teh nu ngaran si Kamileung, jalma anu pangkasepna we pokona mah geus. Walah, urang ngajar si Aram Jadah, make jeung nyebut pangkasepna segala rupa ayo. Para mitra kaum dangu sadaya. Para punggawa anu lainna harita karasa kapancing ngomong-ngomongan si Kamileung anu ngalem sorangan siga ti kukur harita nyebutkeun pangkasepna ting barakatak sawarehna. Jelema dempak kawas ge nyebutkeun pangkasepna sia curig sia. Saha sia teh ngaran teh ha? Apaanan uing tadi geus sepeda geus ngomong ka maneh uing teh nu ngaran si Kamileung. Nah budak teh ceuli teh nu kadieu lamun budak urang tiup ku aing. Si Kamileung harita beri nunjuk kana ceuli eta jelema. Bangsat sia, ceuli aing teu naon-naon. Eta buktina congean geuningan. Mana sia teh? Sok bae omongkeun ka baturan maneh, sok tempokeun. Bener ceuli aing congean sia. Goblok sia make jeung nyebutkeun congean segala rupa Haram Jadah teh. Ka mana sia teh make culang cileung siga bangsa teuleun. Atuh uing teh yang nyaho we, uing teh ka jero kawas kumaha si jero teh teh. Nu teu kapentu, nu teu perlu teu kudu asup ka jero. Apaan uing perlu? Perlu maneh naon? Panan hayang nyaho uing teh. Yang nyaho naon? Hayang nyaho irung maneh belang henteu. Goblok si Haram Jadah teh. Ulang ngalonyeng hari beraing sia bisa dipodaran ku aing. Mun bisa memodaran sok we podaran aing memasieun teuing berina oge. Si Kamileung harita. Haram Jadah sia. We jeung wani-wani nangtang ka aing sagala rupa. Rasakeun yo. Eta jalma punggawa nu keur ngajaga teh kapancing ku si Kamileung. Kan harita sabelut teh narajang ka si Kamileung. Sedengkeun si Kamileung anu ditarajang harita nongeng. Utak-itak harita bujurna. Eta jalma anu nyerang harita ngarengkog lantaran ngarasa aneh manehna dilawan ku bujur cek pikirna. Haram Jadah sia ku aing dipapres si boolna ieu. Haram Jadah teh ieu cek eta jalma harita bari ngaheumatkeun pedangna. Barang harita pedang diacungkeun saterus ngagajleng. Eta jalma langsung sajongjongan ngabetem. Nu saterusna parona burilang-burilang katingali bobodasna. Eta jalma langsung we ongkek. Lantaran ku teu kuatna bau bangke anu kacidap pisan bauna nyecek kana paloba irung manehanana. Si Kamileung anu ningali kitu nunjuk. Kumaha lur? Aing arek nyerang ka uing. Bangsat. Eta jalma kulayang koloyong. Lantaran eta bau teh kacidap pisan bauna teu bisa ditutupan ku naon. Gerewak harita kana baju babaturanana brewek soe harita. Paun sia teh make kana baju aing. Eta jalma harita berkisan panonan nu kabur albun celik. Eta jalma anu diberekeun soeh bajuna harita mureleng. Ngarasa bingung kunaon ieu jalma bisa susuluntungan kawas kieu. Tanggeus kitu, harita eta jalma nyuuh. Saterusna irungna nyungsrud kana taneuh nu maksudna ulah ngambe eta bau tapi teuing rasa bau anu teu leungit sanajan geus kumaha oge.
Kamileung anu katingali nulak cangkeng bari igekan beheungna nutup seukeut ka jalma anu genepan harita nu samakta ku pakarangna. Kunaon itu jelema teh lain ubaran atuh euy. Cek si Kamileung harita bangsat sia ku dikumahakeun sia ku sia. Atuh dikukumahakeun nan pada we kayangna kawas kitu meureunakeun we antepkeun. Cek si Kamileung harita bari ngalengkahkeun sukuna harita rek nuju ka jero. Cacakan dirinya loba jalma anu samakta ku pakarangna. Ka mana sia kurang ajar make jeung ngalengkah segala rupa ye teu neuleuh ka aing ha. Hayang dipencit sugan ku aing. Oh, aya mana sugan teh eueuh tadi mah sugan teh tunggul Kiara euy. Cek si Kamileung harita. Eta jalma nu genepan kating burileng harita kumisna dipuril-puril. Bangsat sia kurang ajar ieu cucungahna karanan ye. Sia teh makhluk naon atuh jelema teh model kieu ye mah ye. Aduh, teuing haram cadahna karanan. Hei, barudak, tewak jar. Urang hajar urang sate teman ye. Curilat atuh sabaraha urang harita ting curilat nyerangkeun awakna si Kamileung. Sedengkeun si Kamileung harita nu ngalengkahkeun sukuna. Salengkah. Si Kamileung harita mundur di ka tukang. Si Kamileung anu saterusna harita muterkeun awakna. Top tah mere. Cek si Kamileung harita. Eta jalma nu genepan anu rek nyerang harita ting burileng panonna. Beka katingali nu bodas sagala rupa panonna teh. Bakating ku karasa nikmat bauna anu ka leuwih-leuwih ti bangke ucing anu geus 7 tahun meureun ieu na oge dikubur. Si Kamileung harita nu nangtung mancuh ningali jalma nu ting arungked harita. Lantaran kabeunangan ku aji kasakten anu dipimili ku si Kamileung anu geus lila teu dilakukeun, lila teu digunakeun kumanehanana. Ayeuna digunakeun kur tibah kitu we si Kamileung mah, tapi akibatna eta punggawa nu genepan ting solontod harita panona anu geus ciler harita sigap simut pare we kumaha hararejo. Ting porolo aranutah lumpat ka ditu lumpat ka dieu mikeun hayang leungit tina bau tapi eta bau teh sigana teh kajenting kaanginan anu 7 lapis tapi jelas angin teh teu ngaruh. Sajadan teuleum kana cai tetep bau teh aya nu mawa tur aya dina awakna. Kurang ajar sia. Si Kamileung harita anu nangtung bari secengiran. Nyacek wing oge. Wing cek oge. Oge. Jorelat si Kamileung harita ngajorelat asup ka jero lawang saketeng. Si Kamileung sanggeus aya di jero ruratret ka kenca ka katuhu. Katingali eta tempat teh leuwih rame tibatan di luar. Pasar ge aya di jero tapi khusus we para pejabat we meureun anu balanya ka dinya ibu-ibu anu gareulis di dinya. Mangrupakeun ibu-ibu pejabat, ibu-ibu kerajaan we tangtuna meureunan. Para abdi dalem sakabehna anu aya di jero lawang saketeng. Sedengkeun si Kamileung harita nu terus leumpang. Mang. Meuli eta mang. Cek si Kamileung harita. Mesen naon jang? Cek eta nu dagang bari kerung. Sebab ieu mah beda tangtunganana lain tangtungan ti karajaan di dieu. Memang gagah nama gagah si Kamileung teh tapi lain ti karajaan dieu. Aduh ujang ti mana ieu teh? Emang naon kitu mang? Nah ieu masa benten ya acukna. Oh, keun bae besan de da kabeh oge nu sarua lain. Ya sades kitu jang. Sabab ujang mah culang cilung juga bangsat geuningan. Alah, si mang teh sok naon teh? Ek ngeladangan moal. Oh nya. Besar naon atuh jang? Eta tah hakanun mang. Hakanun. Eta jalma harita mureleng ka si Kamileung lantaran si Kamileung anu katingali kasar ngomongna nyebut hakanun segala rupa. Bari jeung manehna teh anyar wangi. Sia teh boga sungu teh dijaga kasopanan teh deuleu make jeung nyebut hakanun segala rupa. Ai geus kudu naon atuh? Nu kieu mah lebokeun deulun sia. Sarwar wagelo namun kitu mah atuh. Sia teh sangaran teh. Wing. Sangaran sia saha? Wing teh nu ngaran si Kamileung mang. Si Kamileung. Asa jelema teh asa teu hideng ieu mah. Paingan ngaranna si Kamileung. Oh, paingan jelema gelo meureunna. Kaditu. Eta si Mamang nu antukna harita ngusir ka si Kamileung. Naon make jeung ngusir mang? Yo, ku aing dibere duit tah. Si Kamileung harita bari ngaluarkeun duit emas. Eta jalma nepi ka berileng panonna bareng ningali duit emas mah. Sebab duit emas eta teh cukup keur meuli imah cek paribasana.
Salaresna ujang teh saha ieu teh? Wing, Nya, si Kamileung wing mah. cek si Kamileung harita. Nu keukeuh we da memang nya ngaranna si Kamileung. Ta. Ayo tata naon teh mah meuli mah wing teh. Ah, aya tuh emang ai mali jual mah. Cek si Kamileung harita bari corelat. Si Kamileung harita ngajorelat. Les kirim si Kamileung harita leungit. Eta jalma nu dagang nu tadi ditarempokeun dak dumadak harita beulih bengong deui wae sabab jirim anu cikeneh aya di dinya geus eueuh di dikieuna. Si Kamileung anu harita ngajorelat lempang ningali sabudeun di eta pitempatan. Sabanda nu dagang ditanya cek paribasana di heureuyan itu jeung ieu na we ku si Kamileung. Anu ngajadikeun jalma-jalma di dinya harita jadi geumpeur. Sabab aya jalma nu ngaco, sabab aya jalma nu teu eling anu ngaran si Kamileung asup ka karajaan. Eta ayana si Kamileung teh kadenge ku para ponggawa abdi dalem nepikakeun kadenge ku Senopati. Senopati Abi Mukti harita anu keur nangtung mancuh ningalikeun kaayaan rahayatna. Dak dumadak aya sababaraha urang ponggawa anu lapor yen aya kajadian aya jalma gelo asup ka dinya anu ngaran si Kamileung. Puguh we Senopati Abi Mukti harita langsung we marentahkeun anak buahna pikeun neangan jalma anu ngaran si Kamileung teh belah mana ayana. Sanggeus menang kabar yen cenah aya di belah wetan, aya di daerah anu memang deukeut pasar. Corelat atuh harita Senopati Abi Mukti harita ngacorelat. Barang katingali bener di dinya aya jalma anu keur cengiran anu ngaran si Kamileung. Abi Mukti anu kerung harita nitenan ti luhur nepi ka handap ti lahanap nepi ka luhur. Tapi si Kamileung memang jalma biasa katingalina, teu katingali datang ti hiji karajaan atawa ti mana. Anu memang si Kamileung teu dangdan itu jeung ieuna kur tibah make baju sing sarua hideung we baju kajawaraan cek paribasana. Ieu jalma teh sederhana nakeran. Tapi cenah ieu jalma teh mangrupakeun jalma gelo, tapi aing teu ningali kageloan ieu jalma. Nah ieu jalma keur nyamar, saha sabenerna ieu jalma? Aing tetep kudu waspada. Lamun jalma gelo mah mungkin kawas kieu. Curiga, ieu jalma anu memang lain jalma sambarangan. Kunaon ieu jalma bisa asup ka nagara lamun nya teh mah jalma gelo. Meureunan di lawang saketeng geus kudu ditewak, tapi ieu bisa moblos ka lawang saketeng katilu. Aing hayang nyaho sabenerna ieu jalma teh aya naon. Saha ieu sabenerna anu ngaran si Kamileung. Pang Senopati Abi Mukti harita nyampeurkeun ka si Kamileung saterusna. Uluk salam, sopan nakeranan. Hiji Senopati anu memang anu teu panuju kanu jadi raja jeung patihna nyaetana Patih Pring sak paling Pring Wesi. Sampurasun kisana. Ampes. Saha anjeun teh? Wing. Sumuhun. Anjeun teh saha? Wing teh anu ngaran si Kamileung. Cek si Kamileung harita bari neuteub seukeut ka Senopati Abi Mukti. Dina hatena si Kamileung pok ngomong, Beda ieu mah euy. Ieu mah sopan keranan yeuh. Beda ieu saha ngaran ieu. Senopati kitu. Tapi mi mah boh beda ieu mah. Sopan ngahargaan pisan ka aing yeuh. punten kisana. Aya maksad naon anjeun dongkap ka nagara kula, sumping ka nagara kula? Aya maksad naon cobi? Oh maksudna naon kuring mah? Kuring mah bari nage jama biasa nu teu ngarti naon-naon. Ngan pedah we anak buah anjeun. Anjeun teh sahana atuh? Kula Senopati Abi Mukti anu ngarasa tur kalaporan ti anak buah kula para ponggawa anu pejarkeun cenah
di hiji pasar di lawang saketeng katilu di gerbang katilu turti benteng katilu teh aya nu ngamuk jalma gelo tapi pasti titenan teu katingali kageloana saha atuh salira teh nu saleresna aya naon maksad salira sumping ka ieu nagara. Sabenarna uing teh aweuna naon cuk uing oge neon-neon ge eueuh ka dieu teh da teu ngaja sabenarna uing ka dieu oge jadi teu neon-neon uing ka dieu oge Nu laras salira atuh rek dibejakeun kumaha deui atuh neon-neon mah ada kudu neon-neon meureunana tuh. Ih, aneh saha sebenarnya ieu jalma nu ngaran si Kamileung teh ke aing asa pernah ngadenge tapi puluhan tahun ka tukang jalma nu ngaran si Kamileung tapi lainmu teu mungkin lamun ieu jalmana. Dina ayana oge geus tangtu jadi aki-aki atawa geus eueuh dikieuna sabab Gusti dana keranan aing teu mangga teu ngadenge. Punten kisanak pami kisanak teu aya naon-naon teu aya kapentingan ka ieu nagara langkung sae kisanak tinggalkeun ieu nagara kaluar ti benteng kerajaan. Nah kunaon make jeung kita kaluar pan uing teu mau Demi keamanan di ieu nagara supaya ulah aya kacurigaan itu sinareng ieuna. Bangga namun uing nolak kumaha da uing maresep di dieu wayahna lamun nolak kula geus ngabejaan pikeun anjeun nyingkah ti ieu pitempatan sabab ieu tempat lain keur anjeun tangtuna anjeun oge teu apal kumaha situasi di ieu pitempatan nyahona anjeun mah rame tapi karamean naon anu aya di ieu pitempatan anjeun teu apal. Iya nu jadi penasaran teh karamean naon cikan aya cilok. Aduh ieu jalma teh ngeyel tapi aing yakin ieu jalma lain jalma anu ngabahayakeun keur aing tapi bisa ngabahayakeun keur karajaan sedangkeun aing senopati kudu kumaha sebenarnya aing mihak ka mana aing. Punten salira teh salarasna atuh saha si Kamileung teh sakami si Kamileung nu mana margi kula oge parantos ngadangu nami si Kamileung sanaos can tepak hiji jawara gagah tur sakti nah salira teh si Kamileung eta. Memang cek pikir anjeun si Kamileung teh sabaraha hijinya kira-kira Teu terang. oh lamun teu terang mah da uing oge teu apal na si Kamileung itu tawa si Kamileung ieu teu apal sabab uing mah lain jawara lain jawari atuh da. Anjeun ayeuna padu hareupan jeung kula senopati nu tangtuna anjeun apal meureunna kudu kumaha sikap anjeun. Memang kudu kumaha Wayahna anjeun kaluar ti ieu komplek istana bisi aya anu ningalikeun ka anjeun terus anjeun ditewak kula mah bisa nulungan sabab kula geus ngabejaan ka anjeun. Kula senopati Abi Mukti anu salama ieu teh naon ieu teh salama ieu memang kula anu ngadukung karahayat kula tapi kurang ngadukung kanu jadi pamimpin kula. Ngadukung kanu jadi rahayat anjeun tapi anjeun teu ngadukung kanu jadi pamimpin anjeun aku naon apana anjeun teh senopati bawahan patih jeung bawahan raja Sumuh tapi jelas kula mau bisa nyaritakeun itu jeung ieuna sabab anjeun lain bagian ti anggota kula lain bagian ti kerajaan kula
Cukup kula mere nyaho keluar anjeun ti pitempatan. Kula teu hayang anjeun jadi korbana, teu hayang anjeun jadi cilaka. Samemeh anjeun kapanggih ku nu lain, leuwih hade ayeuna anjeun keluar tinggalkeun kula di dieu. Oh, kitu kahati kuing. Pasti raja maneh nu jahat. Pasti patih maneh nu jahat. Senopati Abi Mukti harita henteu ngajawab. Nandakeun nganyakeun kana naon omongan si Kamileung cikene. Cek pikirna Abi Mukti ieu jalma teh jelas cerdas. Cacakan dirina kur ngomong kitu tapi ieu jelas jalma geus apal kana maksud omongan manehna nu saterusna. Menang. Uing oge moal cicing mun anu newak mah moal nyalahkeun maneh barina oge. Gon we ah. Cek si Kamileung harita bari ngaleos. Abi Mukti harita kur tiba neuteub seukeut we. Senopati anu maha bijak harita nu milu karahayatna ngabela karahayatna tapi teu ngabela kana jadi rajana sabab rajana anu teu sabogodos jeung manehna. Kunaon Senopati Abi Mukti masih kena aya di dinya. Ilmu panemuh jampe pamake Abi Mukti teh anu sababad saimbang nyaeta jeung Ki Patih Bring wesi anu kagagahanana ngaluhuran raja. Nu matak Senopati tetep aya di dinya. Henteu dihukum, henteu dipenjara. Nu tangtuna lamun temah dihukum henteu dipenjara. Tangtuna we samemeh dihukum dipenjara oge kajenting tarung bebeakan meureun cek Abi Mukti kitu. Nu matak bering besi teh kur tibah keheul we sabab elmuna Senopati teh memang sababad sabanding jeung dirina. Ngaleosna si Kamileung harita diteuteub seukeut ku Senopati Abi Mukti. Si Kamileung memang hebat. Si Kamileung yakin hiji jalma anu boga cita-cita pikeun ngalempengkeun jalma mode raja sugan jeung sugan we. Aing mah da geus puguh urang jero anu sikep aing memang henteu netral. Mihak karahayat aing daripada kanu jadi raja aing dianggap musuh dina jero selimut meureun aing teh. Tapi teu naon demi rakyat aing rek dikumahakeun oge tetep aing moal arek mihak anu jadi raja aing anu jahat nu saraka. Tapi aing tetep rek ngabela rahayat-rahayat anu lemah, rahayat-rahayat anu ditindes. Sikapna Senopati jelas anu ngaharepkeun aya jalma anu mampu pikeun numbangkeun raja. Si Kamileung anu leumpang harita bari leumpang teh gogorowokan we si Kamileung. Au a. Au a. Jalma burung. Saha ngaran sia teh? Uing. Oh, ngaran sia saha? Uing. Uing. Uing naon? Make jeung nanyakeun ngaran Uing. Ramjada ditanya malik nanya ieu jalma teh. Sia teh saha ngaran? Uing. Sia. Kamileung. Kamileung. Payus atuh mun ngaran Kamileung mah sia cadah teh. Kalakuan sia siga onar-onar kawas kieu mah paling aing ngaran Kamileung mah. Rek mana sia teh mereka calengcean aya di tengah kota ieu teh. Ah, kumaha Uing we atuh. Mane saha? Aing Ponggawa. Ponggawa. Kakana teh jadi Ponggawa mani galak-galak teuing ge. Ulah ngomong sembarangan sia kurang ajar. Yang dicacak ku aing di walang-walang sia. Sik-sik dikunyit-kunyit ku aing. Dipencit ku aing beung teh sia. Kececet gitu lah. Bisa mah. Kunaon mah jeung teu bisa sia bangsat. Ponggawa harita mureleng nu duaan. Nu keur patroli ngarasa kesel amarahna keranan ka jalma anar-anar disangkana jalma nu gelo. Kamileung harita anu nangtung bari ngorong ngajadikeun eta jalma
langsung mureleng amarahna keranan. Seret saurangna harita nyebut pedangna. Bangsat sia diajak ngomong kalah ngorong kawas kitu. Atuh da ngorong mah dinten teu oge iye. Bangsat sia. Hayat, berayat, hiya. Curelap. Dua jalma harita nu ting belesat ngacorelatkeun bari nyambetkeun pedangna. Arek ngahanca si Kamileung anu keur ngorong mari nangtungna keranan. Perang pedang arek deukeut harita les cirim si Kamileung hatun nu ngiles harita. Saterusna katingali si Kamileung anu keur diuk cenah. Dina bebangkuan anu hanapeun tangkal merikot geunah teu maninahna keranan bari tumpang kaki tur nyarane. Sedangkeun eta jalma nu dua kaleungitan harita rungah ringeuh. Sanggeus ningali si Kamileung anu ujug-ujug diuk harita rengkog eta jalma. Anu ngarengkog kaget sebab si Kamileung anu katingali keur diuk meuli tenangna keranan harita nyarane kana tangkal. Leungeunna anu balah kenca anu tetep we harita dina perbah irungna alias ngorong. Kurang ajar sia ieu jalma teh euy, lumayan hebat geuningan. Ayo dara diuk di dieu, diuk tadi dieu ya. Si Kamileung harita bari nepakan kana bangku anu panjang harita tah diuk ka punggawa. Setan sia kurang ajar, ngahina ka aing. Belesat eta salah saurang harita ngaluncat ngabelesat bari ngeumatkeun pedangna. Hiubrak! Pedang harita ngeunaan kana bangku jeung tangkal harita. Bangku ancur tangkal harita tinggal setengahna deui. Beak we disacar eta ku jalma duaan. Sedengkeun si Kamileung harita nu katingali keur nagog bari nyangheuy. Nangeuy gado si Kamileung teu nempokeun jalma nu keur ngahanca kana bedog. Eta nepi kana babangkuan. Ret eta punggawa duana ngareret. Ningali si Kamileung anu keur nangeuy gado harita bari nagog. Puguh we kat tidak bisa amakna lantaran asik Kamileung asa ngahina ka manehna. Karunya eta aduh ti Allah teuing. Tetua teu dosa eta bangku jeung tangkal disiksa kuduaan mereka beak. Kasar kebelag sia. Si Kamileung harita atuh puguh we nyel eta dua punggawa ka tidak bisa amakna barang ada si Kamileung anu nyarekan ka manehna tur ngajejele. Kurang ajar sia, alam jana. Belesat nuduhan harita ting belesat. Sanggeus kitu si Kamileung harita nu teu ngobahkeun awakna kur tiba ngorobahkeun tes leungeunna we hungkul. Dua pedang harita ditahan bari ku curugna. Dicapit ku curugna hiuk pletok. Pedang harita dipotongkeun atuh puguh we eta dua jalma kaget anu kacida pisan kagetna sebab dua pedang kenca katu si Kamileung anu hasil motongkeun pedang manehna. Eta jalma duarana mundur ka tukang. Si Kamileung anu cengkat harita brigi-brig sirahna teh harita. Kumaha euy? Nah ieu teh pedang kieu patut make jeung dipake sagala bejakeun kana zamane ya. Pedang teh goreng gitu. Ganti kitu keur cogeng nya isukan ieu mah. Bangsat sia kurang ajar. Ceuk eta jalma bari amak-amakan tapi teu wani ngadeuketan di ka Kamileung. Rob atuh harita punggawa nu lainna meureun anu ningali langsung bebeja ka baturana. Teuing sabaraha puluh eta punggawa datang harita bari samakta ku pakarangna. Aya naon ditanya naon? Ieu jalma gelo ieu. Kepung usarana kepung. Jalma harita keprok. Bani eak-eak kana keranan. Sedengkeun Senopati harita nu nangtung ningalikeun jauh teu katingali ku sasaha tentuna. Ngintip kawas kumaha sabenerna gerakan jagona si Kamileung harita. Si Kamileung barang ningali jalma anu loba kawas kitu harita teu sugan keung sugan naon. Si Kamileung harita ngadon gagaro kana pelebak kelekna segala rupa terus diameuan. Atuh puguh eta jalma ting carileung ningali. Siri teuteup ieu jalma teh bener gelona cenah make jeung kelek diameuan segala rupa. Pok si Kamileung harita ngomong bari ngemongkeun leungeun cikene urut ngagaro kana kelekna. Hayang maneh euy. Kelek teh we mah genas ya geus kakesangan komoduh teuing. Bangsat sia kurang ajar. Saha sia teh ngaran? Tanyakeun tah ka baturan maneh geus apal akrab jeung wing teh biji teh. Eta jalma ngareret. Si Kamileung eta ngaranna teh Kang. Tapi jelmana rada teu eudeg teu bugu ieu. Ngan tapi aneh ieu bedog kuing mereka pedang oge langsung we potong. Eta jalma bari nemongkeun pedangna anu potong. Gebeg eta jalma nu lainna harita ngagebeg. Sedengkeun Senopati Abimukti harita neuteub seukeut bari imut ngagrenyu. Tetela si Kamileung teh lain jalma sambarangan buktina eta bisa pedang oge bisa potong. Jalma anu teuing sabaraha jumlahna harita nu samakta ku pakarangna. Sat nyabut pedangna harita pok ngomong bari merongos. Kamileung. Kurang ajar. Wani-wani sia datang ka ieu pitempatan bari jeung ngaco segala rupa. Hayang modar sia teh ha? Teu lebar ku nyawa. Nan make jeung lebar ku nyawa dari nu uing nyawa mah. Dicokot mah kudu kagungan. Kue sanajan uing teu pati ridho oge da atuh heueuh.
tan boga iman anu nanti cang boga amal nu hade ayeuna tiba-tiba kudu dicokot tapi dah heuy kapaksa mah nya kumaha deui pasrah we kana kayaan. Ngomong naon sia teh? Aku mah uing we. Setan sia. Serang. Rarea harita tinggarajeng ek nyerang bari nyabetkeun pedogna atar pedangna masing-masing. Sedangkeun si Kamileung harita nu ngarengkenek siga anu rek jaipongan. Rengkog jalma kabeh harita ngarengkog. Kamileung barang ningali eta ponggawa nu ngarengkog harita seuri. Kunaon make jeung ngarengkog sok rek nyerang mah. Bangsat sia. Serang. Rarea harita nyerang deui si Kamileung anu nongeng harita. Nu saterus tagutak gitek bujurna. Eta pedang anu rek nyararampai dina awakna si Kamileung. Kamileung anu langsung ngaluarkeun knalpotna. Jalema anu teuing sabara urang jalma harita lir ibarat anu keuna ku ayan panona dak dumadak hararejo singga simut pare. Harita lalimung bari narutupan irungna. Ditutupan irung masih kena kaambeu. Nu saterusna ting koloyong nyarungsug sawareh mah kana taneuh nyarungsud aya nu ditutupan ku baju jeung sagala rupa tapi eta bau hitut anu terus asa ngaroaksuk terus kana jiwa maranehanana. Sedangkeun si Kamileung anu sesirian bari nongeng harita engklak-engklakan we teu puguh. Sedangkeun Senopati anu ngintip ngarasa heran tur gogodeg kana kalakuan si Kamileung. Tapi sanajan kitu muji ilmu kaji kasaktian si Kamileung anu luhung lamun dibanding jeung manehna. Benar-benar hebat. Si Kamileung benar-benar hebat. Teu nyangka jalma anu dianggap anar-anar tur gelo teh geuningan boga kasaktian tur aji kasaktian anu hebat. Para ponggawa anu teka nu can nyerang harita berarti teu kabeunangan wajan si Kamileung. Harita ningali babaturan anu ting koloyong jiga lele anu dipetukan huluna harita. Nu nyararunghin sawareh mah dina solokan bakating ku bau-bauna hitut si Kamileung. Teu nyaho eta solokan urut naon urut cikolomeran urut naon penting mah teu kameu bau we. Jalma sararea ngarareum we di dinya bari jeung anger we rasa bau mah nepi ka keseuh kana angan maranehanana. Eta jalma anu encan nyerang ka si Kamileung giliran ayeuna. Urang ajar sia bangsat. Dikumahakeun balad aing deuleun. Ah naon make jeung dikumahakeun teh dikumaha-kumaha. Pan kanyahoan ku maneh uing mah teu nyerang ka maneh da. Di dieu kira-kira aya bajigur henteu nya. Bangsat sia kala nanyakeun bajigur. Aya. Di mana? Cikan pamulikeun uing atuh joh. Teh si Kamileung anu rek nyok rek siga anu heueuh we ngodok sakuna segala. Waduh, bangsat sia bangsat. Kurang ajar sia ieu mah. Serang. Rarea harita nu geus amarah ningali kalakuan si Kamileung nu kurang ajar beuki dieu teh beuki kurang ajar we. Harita pedang harita ting sariut rek ngarahkan awak si Kamileung. Tapi pedang bareng arek nyampak kana awak si Kamileung teh geus ka mana harita. Ngiles ilang tanpa karana, ting raringeun sakabehanana. Si Kamileung katingali anu keur nangtung we di sisi bari gagaro kana bujur segala rupa. Sirahna tangah kaluhur panonna bari bureal bencelik si Kamileung teh harita. Ngagaro kana palbabu bujurna tur boolna meureunan. Si Kamileung anu nendakeun kawas jelema nu bener-bener ewah we si Kamileung mah. Eta jalma anu geus ngahajar tadi si Kamileung tapi teu beunang teh harita nyusul tepus ngagunakeun pedangna ngating garajeng harita ngarah kana awak si Kamileung anu keur gagaro segala rupa kana bujur bari tatangahan. Barang ger kitu harita si Kamileung anu ngalebat deui harita ngaleungit di tempat manehna. Nyaho wal kana irung masing-masingna harita. Jalma ujung-ujungna gedepung we harita. Sabab kacida pisan seungitna naon anu diolaskeun kana irungna si Kamileung atawa kana irungna eta para punggawa. Jelas rarea geus nyaho si Kamileung tadi nu gagaro kana bujur lain bujur basa bujur-bujurna atuh da. Meureunna curugna gara ngeleleh. Si Kamileung harita seuring ngagak-gak bari nangtung. Kumaha we eta teh geuning mariting kudukung kitu kunaon eta teh. Ay. Si Kamileung atuh puguh we nu sararea harita beuki mureleng we ka si Kamileung. Ngan curela pe nu teu sabar harita geus ngomong ka si Kamileung. Pedangna harita nu ting seriusna kana awak si Kamileung. Si Kamileung harita sakolebat harita newak eta begedang ditewak. Jelemana harita teu maju, teu mundur, teu ngarengkog-rengkog acan. Pedang anu posisina harita
seperti patung pada harita disaprak pedangna ditembak ku si Kamileung. Si Kamileung anu nangtung harita anu seterusna nyebak kana gaduh eta jalma. Teh maneh kunaon jeung ngadon cicing kieu ieu teh rek nyerang lain. Si Kamileung harita bari betot kana irung eta jalma, burileng eta jalma ngaburileng. Heuh dibetot atuh perba irungna. Saterusna ku si Kamileung harita kumisna dipipit hiji, atuh puguh we eta jalma bersin harita sanajan dina kaayan kawas kitu ge. Si Kamileung anu bener-bener kurang ajar cek eta jalma. Kurang ajar. Aduh, irung aing mah geung betot segala. Bangsa ieu kumis kumis aing aduh beuri. Aduh, goblok sia kurang ajar. Cek eta jalma dina hate we kur kitu teh teu bisa ngomong teu bisa naon awakna geus teu bisa digerakkeun. Sedengkeun si Kamileung anu siga teu puas harita ceuli eta jalma digere make jukut anu aya di dinya. Eta jalma ai meureun deui mah henteu da teu bisa gerak. Ngan peda panonna we katingali ngaburileng bodas katingali. Lantaran reunahan kagetek teuing kunaon. Sedengkeun anu lainna oge sarua. Si Kamileung anu geus notokan aya sabaraha urangna harita. Nepikakeun di hareureun ku si Kamileung anu teu jauh beda di pipitan pelba kumis jeung jangotna we sakira-kira nu hahayang si Kamileung sakainget we. Barang keur kitu gorowok kadenge anu ngagorowok. Kurang ajar manusia. Hei. Oi. Naon? Kurang ajar sia. Aneh nu kurang ajar. Saha si lain? Uing. Uing teh nu ngaranna Asep, Deden, Entog, Mud, Oding, si Kamileung. Bangsat kalau bol batingaran si aing lieur. Lamun lieur arawe tungtungna. Naon? Awi. Awi. Oh. Di mana maneh teh gogorowokan tapi teu katingali atok-atokan ieu teh keluar. Bangsat kurang ajar. Maneh nu kurang ajar. Ngomong tapi teu katingali beungeutna deulun. Saha sia teh? Ireng. Saha? Empud. Empud. Asa kieu ngaran empud teh ieu mah. Geus ngaran naon atuh? Atuh kali-kali emed sia teh. Embung. Ya aing di ditu aya ngaran emed mah. Saha atuh? Aku mah maneh we ayeuna mah. Bangsat sia. Curilat. Eta jalma hari tengah curilat. Nu tetela eta nu datang teh nya eta geuningan. Bering wesi. Katingali awak nu jangkung badag panon anu bolotot. Patih bering besi harita ngadenge laporan ti anak buahna. Yen aya jalma nu nguak ngawik ngamuk. Sanepikakeun anak buahna tur ponggawan harita nepikakeun geus teu bisa ngalawan pedang nage cenah we kepara rotong ngalawan si Kamileung. Sia benerna. Uing teh nu ngaran Asep Entog Kamileung. Asep Entog Kamileung. Urang mana sia teh? Urang ditu we belah ditueun Cikande. Belah ditueun Cikande teh mana teh? Cikande teh lamun ti dieu mah naik angkot 2 kali. Turun di dinya tah. Papangi jeung tukang es tanyakeun, di mana kitu bumi Pak Haji? Haji saha? Haji Mud. Aduh ieu jelema rada gelo ieu. Ditanya teh kalah ka mana-mana ieu mah. Aku mah maneh we, da kitu kayangna wing mah. Saha nu bener? Kamileung. Tah kitu atuh sia teh Kamileung cenah tadi teh make jeung hayas sakitu ngomong teh. Aku mah uing bedakon. Maneh saha? Uing mah ngaran teh saha nya Encep. Encep. Nah ieu mah kieu Encep teh. Kumisna siga lele ieu mah. Geus biasana kieu. Terus? Terus sama tukang we ka ditu. Oh, jadi maneh teh ieu teh anu ngawasa di dieu pasti. Dengekeun ku sia. Kula anu ngaran Pring Besi. Naon? Dedengan teh piring besi. Dengekeun ku sia. Aing teh nu ngaran Pring Besi. Oh, ngarti uing oge piring besi mah di ditu ge aya. Urut ban kareta. Kareta naon? Kereta balap. Kereta cepat. Tong seuri nyewa da ke Asep meneh mah. Gandeng sia. Rek naon sia tujuan datang ka dieu? Kanyawan kumaneh uing rek naon? Aing teu nyaho maneh datang ka dieu rek naon. Geus aya teu nyaho mah tong nanya. Geus papanggih si ayeuna mah panan. Yen uing di dieu teh teu naon-naon.
Anu naon-naon anak buah maneh kawing naon-naon gitu jadi naonan teh. Waduh anjing jadi lieur kieu ya kurang ajar. Aing asa jadi pangal mun kieu mah hulu ieu. Dengekeun sia Kamileung. Moal aya nu mampu ngalawan aing. Yakin? Yakin. Cikan atuh aing meunang sa ieu mah. Sapiringeun mah yeuh. Naon? Oh nahar. Ieu kira-kira lamun di dieu pais lele ngeunaan teu? Pais lele aing ge beuki nu kitu mah sia. Urang neangan atuh yuk. Warung di dieu mah sia teh. Warteg tarutup kapanan ayeuna mah. Poe Minggu. Oh gitu. Terus aya naon atuh? Ayeuna mah hayang ngemot hulu sia we nama ieu. Aing di podaran sia. Bisa mah. Dengekeun Kamileung. Aing Kipatih Pring Wesi. Hiji satria nu gagah di nagara Murapakuan. Oh ieu teh ngaranna Burapakuan. Murapakuan. Tujuan Andika datang ka ieu tempat arek naon? Arek naon tujuan uing ka dieu teh teu nyaho uing oge sabenerna mah. Nah mah jeung teu nyaho. Oh tanyakeun we. Ayakeun ka saha ieu teh? Tanyakeun ka nu nyaho, da uing mah pan teu nyaho. Aduh haram jada sia kurang ajar. Goblok sia. Nah nyarekan teh sok bebeakan kitu akang. Nah akang teh baheula urut tukang es lain. Lain. Uing ge kamari dagang menang ieu ngajonna teh jualan es di Tagalaga uing kamari teh. Kumaha hasilna? Ah nya kitu teh we cukup we lah. Oh kitu palingan atuh ngajarwal es teh sok balaneul. Oh patak oge komo deui lamun geus aya maen gitu. Ah geus yang jual es mah rame teh. Seuri nyawa. Nyawa teh sia teh mun penting lamun barang mah lain deui carana. Salah sih ngomong tadi balik teh. Pun bae, nu ngarti mah pastinya jawab dah. Dek naon sia datang ka dieu? Uing datang ka dieu teh yang papanggih Jeung saha? jeung nu geulis. Saha di dieu nu geulis? Aya. Bejana cenah raja teh boga anak. Boga anak. Jeung saha? Cek uing. Saumur-umur aja aing can boga anak. Sugan we atuh boga anak. Kurang ajar kalah pabeulit ieu mah ngomong teh asal leuwih-leuwih teh ngomong jeung jukut aing mah. Sarua uing oge leuwih teu ngomong jeung anak kucing. Bangsat kurang ajar. Kamileung. Wani-wani sia geus ngaruksak kanak buah aing. Artina anjeun kudu modar dina leungeun aing. Ipuat mah modaran aing ge. Moal rek nyingkah aing mah satungtung.